بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Daun salam dihakan duit, doa jawab salam kakarak boga duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil alam wa hadana ala dinihil islam wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin nuril ghulam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yawmi yusaqu fihi al-mu'minun ila daril khuludi wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibal haudi wasyafa'ati wal maqam. Amma ba'du, faqala تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أن يقولوا آمنا وهم Sadaqallahul azim. Anu kupribados dihormat Al-Mukarram pangarsa pengatur waktu pembawa acara anu duka di mana cicingna. Mudah-mudahan mantena ku Gusti Allah ditambih keberkahan, amin. Para masyayikhinal kiram, para guru-guru urang sadayana, no alhamdulillah parantos nampak hadir bil khusus kersana pundraka Kang Ustad Misbahuddin beslaku wasilah dongkapna pribados ka ieu patempatan. Mudah-mudahan mantena sing ditambih-tambih berkah dina anggoning ngaping ngajaring para marurang kalih di ieu majlis Jam'iyatul Mubtadi', amin. Bil khusus kersana guru urang sadayana pangarsa Al-Qari no alhamdulillah umur-umuran pribados sok ningal mantena dina YouTube ayeuna mah tiasa penak langsung sareng pangarsa Al-Qari. Mudah-mudahan eta budak urang sadayana berkah ngadangukeun qori mantena sing jaranten ahli-ahli Quran, amin. Hoyong gaduh murang kaling sapertos Kang Haji Agus hoyong pasantren. Mudah-mudahan budak urang sadayana sing jadi murang kalih nu jadi harapan bangsa, amin. Harapan agama, harapan orang tua, katut harapan calon bitoha. Ya Allah, jika-jikana seueur nu can kenging jodoh di dia aya, didoakeun ku pribados nu can menang jodoh sing geura kenging jodohna. Aki-aki tong amin. Atuh anu tos kenging hiji sing geura dua, anu tos dua sing geura tilu, nu geus tilu sing geura eling. Ngurus awewe wae hirup teh. Salajengna nu ku pribados dipihormat aparatur pemerintah, tiwit pejabat
pejabat di urang sadayana dimimiti pejabat pangluhurna nepi ka pejabat nu panghandapna nu gawena pangripuhna nu gajina pangleutikna nyaeta Bapak RT. Aya RT singkatan RT riweuh teu puguh. Nu kadua Bapak RW, aya RW singkatan RW ripuh wae. Bayangkan ku ibu ayeuna usum bansos leres di mana-mana bansos dibagikan dititipkan ti luhur ti presiden, titipkan ka menteri-menteri, nitip ka gubernur, gubernur nitip ka bupati, bupati nitip ka camat, camat nitip ka kades, kades nitip ka kadus, nu jadi ujung tombakna Pak R. Padahal RT hanya ngalaksanakan amanah, melakukan amal soleh. Nutu apal ti ditujun trunganana ting kumaha. Tibang ukur ngalaksanakan kehadean bari teu digaji tanpa pamrih. Geus teh dipigawe ku RT dibagikeun loba nu teu kabagian, nu ngabagikeun RT nu digogoreng, nu diomongkeun, nu tereh maot. Supaya kadang doakeun ieu jasa Pak RT, Pak RW anu jadi ujung tombak program pemerintah ku Allah sing dijantenkeun amal soleh nabahan panyalamat mantena fil akhirah. Teu hilap jamaah bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah anu parantos hempak merbaya malah teu hilap barudak oge masyaallah santriin budak pamegetna meuni tararampan ditutup digigir jika Syahrukan ditukang jika Salman kan nanti harus jika dapat yang di belakang santriatnya pada cantik jelita tadi ku pribados ditutup digigir jika Agnes Monica ditukang jika Marsanda nanti harus jika Nini nawe jamaah sadayana ieu masyaallah hempak perbaya mudah-mudahan ngariungna dina ieu patempatan sadayana sing kenging rahmat Allah. Dimimiti di ujung kanan sampai ujung kiri nepi ka penumpang tungtungna satungtung deuleu Allahu Akbar. Rupa-rupa tingkahna teh. Aya nu nangunyar wae bangun cangkeul aya. Aya nu nyarane bari molotot lalangit teuing mikiran naon aya. Aya nu ngemplut udud kawas kareta aya. Aya nu culang-cileung wae neangan hakaneun. Aya nu teu culang-cileung da geus dibagi. Jamaah sadayana siapa yang bisa melarang saha nu bisa nyarek lamun urang teu datang kana ieu pangajian? Teu aya. Esuning datangna ibu jeung bapak kana ieu tempat tidak ada yang menuntut. Teu aya tuntutan. Esuning dongkap ka dieu ikhlas karena Gusti. Lamun misalkan mau balikna orang terkenal aya alaeunana hayang panggih jeung jelemana. Lamun mau balikna di kalangan habaib aya nu dialakna hayang menang berkahna. Ai mau balikna petot model kieu naon alaeunana? Ceuk panitia murahna. Tidak apa murah, yang penting tidak murah. Hadirin sadayana kerma pribados dongkap ka dieu teh bingah tersana ku Kang Emis dionang da Kang Emis seraka pribados tapungkur mantena mesantren di Asyatibiyah pribados di alumni Asyatibiyah bunga dionang ku dulur ngan ari ngaji di dulur teh lah nyaeta atuh persis cara mitoha naik angkot supirna minantu cuk mitoha teh supirna minantu keur teu boga duit teh piraku kakolotna nitah mayar cek minantu aduh keur kurang penumpang teh deui nu naik no mitoha piraku ka anakna mah teu gede. Jadi kira-kira ieu ngaji gaya mitoha gaya minantu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, silaturahim Kang Mis. Beureun ari orang kampung naon itu? Pelita.
Ari orang kampung pelita apal manges pernah nenyok wajah pribados da lain jelema terkenal atuh ari pernah wauh jeung ningali mah aya arep-arepeun hasil silaturahim pribados teu aya nu apal umur buat teuing sok sanajan pribados ngora keneh uing heula nu mulih ka jati bulang ka asal maot ngaranna ari pernah mah ibu jeung bapak ningali jeung wauh kana wajah pribados sanajan pangih sakali kadenge Ustad Hamdan Simatupang maot meureun ridho orang dia ngadoakeun lereseuh minimal ngadoakeun Gusti eta budak maotna sing husnul khotimah engke mun geus maot sok dikaruasin dina. Segala puji bagi Allah yang mana berkah kudrah iradahna urang tiasa ngariung mungkuluk empat perbaya betepung lawung pamprov jonghong patapang wajah dina rarada memperingati Isra wal Mi'raj sekaligus aya acara sanes Isra Mi'raj tetap mudah-mudahan hadirna urang dina ieu patempatan sing kalebetkeun ibadah nu katampi ku Allah tur urang dijadikeun jelema nu bisa istiqomah dina ibadah nepi ka maot husnul amin. Sabab ibu bapak catat heula sakedap ribuan tahun jelema ibadah so imum fin nahar hantem puasa tiburang ko imum bil lail ngageder wiridan jeung tahajud di peuting tapi teu aya gunana eta ibadah ribuan tahun lamun maot dina kaayaan suul khotimah. Ai urang apal teu maot urang bakal husnul khotimah apakah suul khotimah apal teu? Teu aya nu apal. Ngan jiga-jigana ari ridho mah ngariung dina pangajian saperti kieu ahli surga kabeh. Beureun. Apaan cek unje nu apa? Ngan rarasaan ngungkul nu ngajadikeun urang asa ahli surga. Nepikeun amal nu cek urang jiga badak jeung loba padahal di hadapan Allah mah eueuh nanaonna dibanggakeun jigana ahli surga teh dewe. Pan nu getol ka masjid teh dewe. Pan nu ngabangun masjid teh dewe. Pan nu meresan jalan ge dewe. Pan nu ngareuneuhan muring ge baturnya aya jelemana orang dia palabah hade akukeun ti sorangan ai goreng tudingkeun ka batur aya nu kitu mana jelemana salajengna shalawat wasallam mudah-mudahan selalu dicurah limpahkeun ka junjunan alam Gusti urang sadayana Kangjeng Nabi besar Muhammad ya Nabi salamun alaik ya Rasul salamun alaik ya Habib salamun alaik salawatullahi alaik salawatullahi alaik mangga sasarengan ya Nabi Oke. Asa rusak lah gamte euy. Da lain kitu. Ganti ngapal. Salatullah salam. Salatullah ala Toha. Salatullah ala Yasin. Ala Yasin sing sering maca salawat supaya diangkan umat akhirna kenging syafaat selamat dunia
bareng-bareng salatullah salamullah ala Taha. Salatullah salamullah ala Yasin. Duh, mun aya hadroh nama genahun yo. Aya. Urang teh ditakol atuh. Capeknya kok mus barareuh leungeunna. Di pribados mah lain hadroh nu sok ngiringi sholawat qasidah. Nu maena teh ibu-ibu. Paroga kadaek ibu-ibu di ditu mah nyieun tim qasidah ngaranna Qostuba. Qasidah tua Bangka. Oh, panis karo Allah. Ya, cing cirining orang dia ahli ngaji wungkul pasti bisa nuturkeun naon diucapkeun ku pribados. Nabi urang sare Kangjeng Nabi anu Muhammad jenengan Arab Quraisy Ramakna Raden tukang kiam santai waedan sing arapal Ramakna Raden Ibuna Siti dibabarkeun di wangi Senin itu apa lah cara di kota jelema zaman kiwari geus paroho kana diri kabudak mah nitah ngaji kolot nama nonton kolot nama ini mana eta rek salat isya koten kahalangan ku sinetron diingetan ku budak rek salat ge mah salat isya heula can iklan barang geus iklan jam cicing di dieu marek salat kemun geus beres iklanna bejaan mah Allahu akbar mah iklan kene Allahu akbar iklan kene mah Sami Allah liman hamidah. Banget mimiti. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Kita sudah mantak salawe mah 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna pinter dan teu bisa cocok dititah nyian sayur hasil ketirage ku salaki gidi gue kawarung beli sayur tuna 3 poe hasil mandidaan muncul ce 2 sing bisa jang awewe mah hiji masak lah ieu mah isuk-isuk salaki teh angeun kacang urang angeun kacang sore-sore haneutkeun deui angeun kacang can tutung makanya angeun kacang nu kadua sing pinter dan teh ulah rek ka pasar Palabuhan ngumpul ulah rek ka Cisolok ngumpul rek sare jeung salaki ge kudu dan ngarah karasa salaki teh asa hees jeung jelema beres lima kumaha salaki tiap kuting nginjing giakeun hudang kagigir pamojikan buuk jawigi bari loba sampahan wah kutang geus ka mana parap dah tungtungna salaki teu bisa hees ni pangjengkeun kopi euy akang hese hees gidi ka dapur bari insrak-insruk ngocekeun kopi teu karasa eta leho kana kopi gujrot sebudakna mah eta leho kana kopi kumaha sugane bapak si apeteun pinter dandang jamaah sadayana dina ieu waktos
Orang sami-sami medal hanca bab Isra wal Mi'raj. Sebab ieu acara lagi acara rojaban. Diraku acara rojaban darangkeun Agustusan. Hendak urang judulan sabab mun balik ke di judulan ke ngajina ngacapruk ka itu ka dieu. Politik dibawa, itu sendal leungit dibawa. Urang juruskeun hikmah Isra wal Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Peristiwa Isra Mi'raj diawali ku kecap subhana. Subhana numutkeun ulama ahli tafsir sighatu tanzihin wa ta'ajjubin. Hiji segat tanzih, naon tanzih teh ngabersihkeun nyucikeun dat Allah tina sagala kakirangan jeung sagala perkara nu ku makhluk dianggap teu mampu bahkan mustahil. Yang Allah mah teu aya mustahil. Idza arada syai'an ayyaqula lahu. Teu mun teu ararapal jelema teh. Sagebleg-gebleg jelema surat Yasin mah pasti apa? Dasok ngilu kanu maotan. Coba idza arada syai'an ayyaqula lahu. Yang Allah cukup kun sagala rupi bakal jadi. Ngan ceuk ulama sabenerna Allah teh teu butuh kana kaf jeung nun teh. Eta mah hanya timbang ukur simbol yang urang makhlukna bahwa saking ku gampang-gampangna Allah cukup kedua huruf kun aya. Tapi Allah terbutuh ukap jeung nun eta. Maka Allah Ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya yang selalu membaca tasbih kepada Allah. Daulah boroning urang makhluk mukallaf nu dititah ibadah ke Allah dalah ning benda mati pun semua bertasbih kepada Allah Subhanahu. Mana dalilna? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil apal di wae. Coba kurang tes. Ibu-ibu jempek, bapak-bapak jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Teraskeun Pak. Masya Allah. Kompak agem. Ece. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab lima Nah itu udah sarwa nu dikasih bapakeun Quran tau ceuge Quran panjang. Oh tersep nu panjang Bang. Baik ayeuna ka bapak-bapak ge urang surat nu panjang. Pak, buktikeun Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Urang kumaha panjang eta Yasin? Apaleun. Coba ucap nu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Ben dia kalah ngajak sadaqallahul azim.
Sing ngararapal kana Quran teh euy. Ulah nepi ka kajadian aya jelema kabalejog titah jadi imam, aya apal kulhuna. Rakaat kahiji aman beres. Pas rakaat kadua geus maca Fatihah ngahulang iraku aing kudu kulhu deui. Ngahulang makmum mulai darah rehem. Lila teuing cicing. Aduh aing ngacila kalau banu dehem euy. Tungtungna malaikat tukang uyos kulhu deui. Cek jamaah uyos. Atuh terbalik salat. Ya, dangukan hadis Rasul. Kalimatani khafifatani 'alal lisan. Dua kali sok masuk. Ulah aing keur calanap dipoto. Pan budak zaman kiwarima main bagikeun wae di medsos bener teu? Mau balik ke calangap di foto bagikeun dina Facebook. Batur kararomen. Eta mau balik calangap pengucandaan. Keur mahoeun teh. Ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah. Kalimatani khafifatani 'alal lisan. Dua kalimat nu hampang diucapkeunana. Habibatani ilar rahman. Dupi ka cintaku pangeran. Thaqilatani fil mizan. Ieu dua kalimat mantap ngaberatkeun kana timbangan amal. Mana dua kalimat eta? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Gubrak cek dina kitab ianah sahajalna nu ngamalkeun kana ieu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 wangsulan memeh adan subuh memeh adan maka dijamin rezekina ku Allah bakal dijembarkeun. Jampe beunghar lain amin gawean. Amin wae digawean henteu. Tah gawean memes subuh 100 wangsulan ngan syaratna dawam. Tuluy ya lima ulah kakarake saminggu geuning teu beunghar keneh. Atuh kakarake saminggu. Maka filosofina dina digawe amal HDT adalah cek orang Jakarta mah biar sedikit lama-lama menjadi cek orang Jawa mah biar alon asal kelakon. Cek orang naon itu? Pelita pemberi molotot. Oh, dewek teh. Cek orang pelita mah citarajat ningang datu lila jadi legok kai cak dina huntu lila mandi lebok. Sedikit tapi maya. Nah, amalkeun. Lanjut. Wa ta'ajjuban bi qudrati eta segat subhana teh jadi segat ta'ajjub mika kaget mika takjub ngarasa aneh kana kakawasaan Allah. Cek budak sakola mah it's amazing. Cek nini nama wow. Apa yang bikin takjub? Apa yang bikin aneh? Bayangkan Rasul Isra Mi'raj menempuh jarak nu jauh mungkin sampai ka tarful alam, tapi hanya ditempuh ku waktu nu sesingkat-singkatna. Sampai ditetelakeun dina kitab Deba karangan Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Thumma a'udduhu minal 'arsy qabla an yabrudal farsh. وقد نال جميع المآرب اللهم صل. Rasul angkat tina tempat bobo saur sapalih riwayat ti bumi Ummi Hani saur sapalih riwayat ti Hijr Ismail dekeun Ka'bah angkat tina tempat bobo uih deui kana pangboboan teh dina kaayaan tempat bobokna masih kene halet masih kene hartos muncan ka harti abdi rek naros bapak sareng ibu
upami gugah bobo tempat bobona sok haneut tara gua mah bahasa ngompol Jawa sok haneut tara tempat bobo haneut non haneut tapi eta tempat bobo nu haneut teh bakal tiis deui bakal tiis Rasul angkat uwi kana pangboboan teh masih keneh haneut berarti sakedap apalami wow sakedap apalami aneh apa itu ye anjir budak sate nyamplangkeun uing gua pengen nerangkeun aneh apa itu aduh ya balat nangis ya yang sok nyamplangkeun betul ya dangukeun jang pribados jadi apal hikayat ketika Rasulullah uing Isra Mi'raj ku sabab ieu kejadian aneh ngumpulkan orang-orang kafir Quraisy dicaritakan bagaimana peristiwa Isra Mi'raj naon jawabanana kekentong kafir Quraisy Abu Jahal nyarita naon cek Abu Jahal ya Muhammad ali hadza jama'tana urang dikumpulkeun teh tiba ngukur gadengkeun nu kieu teh Muhammad udah gitu aja tak cek si Abu Jahal teh cara budak tadi teh yang pelangkeun di urang esok loba da kolotna kitu batur geus nyarita serius pake tanaga bari menang mikir datang liwat nah teh ucing lah asok aya nu kitu ta eta teh Abu Jahal si Abu Jahal terus ulah sok nyamplangkeun batur geus ngomong menang mikir bari capek teh ieu tamahan ya Allah nu bener Masya Allah bisaan sia kawadon hadirin rahimakumullah makana ieu Isra Mi'raj teh jadi peristiwa ujian keimanan iman orang teh bakal diuji ceuk Kang dina Al-Qur'an tadi nu diaos ku pribados ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun ieu jelema-jelema teh saenggeus ngucapkeun dua kalimat syahadat cukup ku dina KTP Islam ngarasa cukup imanna teh bakal salamet bakal kabawa maut moal diuji salah bakal diuji iman orang teh Bu sesuatu yang bagus itu akan melewati proses pengujian betul Bapak nyana pacul angkat ka sawah gliclek barang dipacul aya nu ngabelentrang diriksakeun teh lain batu peti dibuka petina eusina koneng naon tai eta sih nyamplangkeun deui wae maksud uing rek kana emas tai cenah dak setiap yang kuning itu tai bro tuh kerudung inung maneh ge koneng sia berarti tai eta emas aduh kita belum bisa mengatakan bahwa yang kuning itu emas sebelum kita pegang cabang tuas apa moy sebab kuningnya sama kerasnya beda jangan orang bawa ke panggesekan jeung pameuleman gesek belum setelah diuji digesek di belum ternyata masih tetap koneng ya betul tai puas ya mas jadi iman orang bakal diuji hadirin jamaah rahimakumullah maka iman orang teh kedah teras di suburan kedah teras di lamun dina pepelakan tema di berak ngaos Quran angkat ke majlis taklim ya naon sababna sabab iman lamun geus melek ketetet engke paur dina waktu sakarat lepas eta iman pribados
mere amalan ijazah dina peuting ieu. Hoyong teu dibere amalan supaya iman pageuh dina dada nepi ka kabawa maot. Sok dangukeun, catet nu boga HP rekam. Pan sok pohoan urang mah. Ngajina barho bubar poho. Dina hadis Rasul idza shalla ahadukum rak'atail fajri. Di mana-mana maraneh kabeh geus ngalaksanakeun 2 rakaat salat sunat fajar. Salat sunat fajar teh qobliyah subuh. Jadi niatna bade usolli sunatal fajri mangga. Bisa usolli sunatan qobliyata subhi mangga. Rasul tos 2 rakaat fal yabtaji ala yamini tuluy nyangkere kabelah katuhu. Anggap itu teh kiblat. Punten, taki nyangkere tah. Tingali. Aduh. Mudah-mudahan kena ceramah teh. Jangokeun. Tata aya ieu bersih. Dina kaayaan yang kere kieu, foto aing atuh buru. Dari nyangkere kitu bacakeun ieu kalimat, catat rekan. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa hamalatil arshi wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar ajirni minan nar ajirni minan nar wa adkhilnal jannah wa adkhilnal jannah wa adkhilnal jannah. Pangwaka hudang menengkeun hate jeung pikiran urang. Anggap eta ngagoler teh keur dina jero sereng kedong kubur anu sempit jeung eungapna kabina-bina. Bacakan ia kalimat al-maut 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 Allahumma kama hakamta alayya bil-maut takfiyani syarra sakaratil maut. Kakara beres kitu gugah calik baca ieu kalimat 100 wangsulan babarengan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta mangga ya hayyu sekali deui ya kurang kompak terakhir ya sok tuluy tika subuh ya baca eta 40 wangsulan. Geus maca eta 40 wangsulan kakara qomat. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Itu kakara qomat. Mentak tina adzan kana qomat subuh teh tong sok gagancangan. Ieu mah aya jelema ai getol aya pangarti kurang. Kakarake adzan qomat. Satu batur qomat imam can aya. Ai geus teh qomat luak lieup. Silih lieup da eueuh imam. Lieup kagigireun nu direret api-api teu naenya. Teu fungsi lila muka pantok BTR alhamdulillah aya RT mangga PT imam tanggung jawab RT kepala kampung kayak ditanya di akhirat sia mah kitu kadewe batu gawe maksakeun 2 rakaat ieu gedung RT imaman beres RT maca surat Al-Fatihah maca surat nuponok meh teu loba masalah. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar
Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. RT eureun dah hayang dibejaan. Nu di tukang pusing innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada tenang tungtung ayat lebih hade nutur kencok nu di tukang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makmum para rae kabeh. Aya nu kitu pabelit atawa maca tabat ning teu tamat-tamat. Tabat yada abi lahabi wa 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 tabat yada. Dek nu di tukang ngeus atuh teh tong maksakeun. Dek eta iya da ditah imam bae. Ceuk gigireun RT tong nyarita bakal. Ceuk gigireun Aisyah teh nyarita. Ceuk gigireun ade untung aing mah henteu. Tos beres. Eta amalan supaya dipageuhkeun iman nepikakeun kacanat maut. Amin. Urang teu apal, Pak. Hirup urang bakal kumaha? Satungtung jelema hirup keneh gumelar di alam dunia. Can maut can bisa dipasikeun ieu teh ahli kahadean, ahli kagorengan. Sabab nu ngaranna jelema kena keneh kurobah. Sahade-hadena jelema tukang migawe hade, kadang aya gorengna bener. Sagoreng-gorengna jelema tukang migawe goreng, kadang aya hadena. Leres teu? Hoyong terang teu, maut urang bakal kumaha hoyong teu? Ye, patokan ti ulama. Yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaih. Bakal dimautkeun jelema ku Allah teh dina kaayaan naon nu jadi kabiasaan anak keur hirup. Cek sekarang naon nu kiwari keur jadi kebiasaan urang keur hirup. Sok paur nu kiwari jadi kebiasaan urang teh ya Allah geuningan lalampahan goreng Gusti. Beureun mun teh mah abdi dimaotkeun dina waktu ayeuna abdi teh maot suul khotimah Gusti. Mantak gera-gera robah pagawean goreng ayeuna keneh. Jangan nanti-nanti sebelum kita kehabisan kesempatan. Kumaha lamun kebiasaan urang teh? Arek gawe ngomeh HP keur gawe nyonyo. Meme sare ngomeh. Udang sare neangan. Eta ibu-ibu teu ngora teu kolot zaman kiwari karacunan ku racun ti petoko. Di mana-mana kongkong ini tadi banteng-bantengnya sayang-sayangnya dia mesti kalah. Atuh pantas budak nagelain jadi ahli Quran. Jam 12 berang kuduna budak geus balik ka imah setengah 3 katarak balik bari baju bobolokwa. Cek inuna eta sia baju bobolokwa kunaon? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Eta kos kaki topi tas meuni bararasia kitu tas naonan? Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Ternyata kasih mana bola tuh itu karak balik. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Nah, Aisyah Gusti ditanya benar-benar tuh kalau telah ngajawab pulaku. Nah, kumaha nasib maneh menges eueuh mah oi. Aku tanpa bubuk ranginan. Hayang boga budak itu. Ibu hayang teu boga budak soleh. Teu cukup ku dibere ngaran soleh. Ngan
kaleuwihana jelema nu boga ngaran soleh nepi ka ngadu hayam ngadu domba gapleh judi ge si soleh kok. Sanu teh Jumatan si soleh. Eta unggul kaleuwihanana. Ngan piraku sakampung patuguran naon ieu teh hilap deui. Pelita, wah wae ieu pabelikeun sangu. Piraku sakampung pelita kabeh ngaranna kudu soleh. Ya urang bingung rek nyunatan budak. Pak RT soleh. Bejakeun ka Ustaz soleh. Isukan haji soleh rek nyunatan si soleh. Penting lagi pengajian. Lu korina Ustaz soleh. Mau balik lagi ajengan soleh. Kang balikeun kopi jeung rokok ka warung Kang soleh. Cek nu di teuing lieur hidup soleh. Tidak mesti begitu. Hayang boga budak soleh, tah budak nu sagede kieu nu keur mujudna ngararaji. Tiap peuting atawa tiap bade angkat ngaos, tuluy uih ngaos, tiup munanana bari bacakeun ieu doa. Mun apal, tilu doana. Pilih salah sahiji mun teu apal, doana naon terserah, sawah doa daang. Canak munana budak bacakeun. Fahamna سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إلو ربي إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم يقمن منانا ngaclang jeung kutu-kutuna. Ustaz, budak adi mah dina jero beuteung kene kumaha ngadoana? Ieu mah bagian si bapak nu kudu getol ngalongokanana. Ya maksudna tiap peuting cepeng patuangan si ibu nuju hamil baca Rabbi habli minas sholihin saseueur-seueur. Tiap peuting. Panggil indungna nu keur hamil teh. Mama. Nangkarat. Gitu Mang Wis. Geus pamajikan nangkarat sok cepeng patuanganana bari bacakeun Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Saking kuloba teuing kudu teu karasa leungeun nyasar ka handap. Sok pamajikan op. Eta mah lain buntung. Cuk salaki udah ieu ge lain leungeut. Beres lah 17 tahun katomong dah. Lanjut. Jam sabaraha ieu teh heula? Ya Allah jam 12. Kumaha manis? Teras. Tasawieuh teras. Ieu mumpung uing sono bisa didaonang deui ka dieu. Jamaah sadayana Kangjeng Rasul berangkat ditemani malaikat Jibril nunggang buruk. Aya keneh buruk ayeuna? Aya. Di mana? Pesantren. Naon buruk? Buruk, budug dan borok. Budak kurang sok balik masantren teh lain teu betah, lain teu dibekelan, tapi awakna jarari bararut. Kemaejang biar budug tapi tetap barohok. Budug barokah di mana? Tapi ibu bapak itu akan menjadi kenangan di mana saat sholat gegetre, akan jadi kenangan. Di mana dipanggarawankeun ku babaturan di tukang, akan jadi kenangan. Di mana bisul dipangbucakeun ku babaturan, akan jadi kenangan. Masya Allah. Pak, Bu, mantap tong sok ngaremehkeun santri. Santri ke waktu masantren jarii bararudung dicaci dimaki dijejeleh tapi tingali suatu saat yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah berjanji bakal ngangkat derajat jalma nu beriman jeung nu boga ilmu sadegeun Allah mun geus janji la yukhliful mi'ad moal sulaya kana janjina. Terjadi santri dicaci dimaki dijejeleh disebut nage madesu masa depan suram. Tapi ngus jadi kiai tingali nu lega sawah, kiai nu boga mobil, nu loba santri, nu gede hutang. Yang situ balik ya. Ya.
tuluy lamun budak keur masantren ulah sok dicak harita anak sedang proses, makana ibu jeung bapak ulah sok nuntut ka budak teh beban ka diri budak. Maneh kudu katolong aku, maneh kudu jadi kiai, kudu juara kori. Beban. Hari geus dituntut. Tah nya bade irit-irit tah bakal teh. Budaknya dituntut, nya diteken, nya bekeletik, teu budak paehan we aing. Sok nuntut. Sebab sekarang banyak orang tua yang tertipu oleh nilai, oleh rapot, oleh penilaian masyarakat. Loba budak santri anu keur di pasantren pinter, hebat, di kombong ulah geus disebut ustad, geus bisa ngagantian guru, ceramah jeung ngaji kemana-mana, tapi balik ke masyarakat teu bisa naon-naon. Seueur nu kitu. Tapi aya budak, ieu budak teh keur di kombong nama jiga belas. Nah, balik ke masyarakat mah bodoh atuh. Oke, lanjut. Kangjeng Rasul berangkat riren heula transit di mana? Di tanah Thayyibah. Di mana cenah? Tanah Thayyibah teh ayeuna disebatna Madinah. Di mana Nabi saur malaikat Jibril, ya Muhammad anjeun bakal hijrah di ieu kota, tuluy bakal pupus di ieu kota, bakal dikuburkeun di ieu kota. Nah, karena kuburan Rasul aya di Madinah, di caket Masjid Nabawi, caketeun Raudhah. Pribados lamun angkat ka ditu sok cicing dina Raudhah, ya Allah ngarasakeun Gusti yang selama ini saya dan kami bersolawat kepada seorang Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna jasada aya gigireun hati Gusti. Sedih. Bayong teu angkat ka ditu. Mudah-mudahan sadayana nu hadir sing ditakdirkeun angkat ke Madinah. Hayang tareh umroh. Nabung. Ya. Tapi dangukeun aya hiji kisah hayang ngadangukeun. Aya dua kolot. Selama 11 tahun di umur 50 sampai umur 61 kuli ngoren, kuli ngaramet, papangul, macul, kuli bayangkeun 11 tahun menghasilkan duit 50 juta. Datang ke travel, Pak, ya abdi hoyong umroh 50 juta dua aneun, kirang kene teu, kirang 10 juta deui. Mangga 50 juta we heula. Barang rek dicanak acisna, nelepon budakna ka travel. Pak Ustad, aya si Abah jeung si Ima nyokot duit 50 juta jeung umroh. Aya. Bikeun deui ta duitna. Terus nae ongkos si Abah jeung si Ima poe ayeuna dilunasan 60 juta. Bah, wayahna ieu duit bawa deui cek travel. Oh, Ustaz, kan yang umroh bawa deui duitna. Bawa deui cenah bener bener. Bawa balik tadi. Ayo umroh kumaha? Ayo berangkat ke travel. Ongkosnya di mana? Nges di ongkosan di budak di lunasan. Budak di mana? Di Abu Dhabi di telepon. Mana budaknya? Ya ngomong na HP. Udah. Nah bener apa yang sih ada ongkosan di lunasan yang ngobrol ke mana? Bener. Oh Gusti. Ayo capek 11 tahun boleh ke bawah. Sudah mereka nuhunkeun. Tuh 11 tahun nabung yang umroh hasil pun mau kelima cul ongkos umroh nama kini jadi bedak. Kurang gebuan oleh neng tercici rasa ngepel bumi buru lewat bapak-bapak nang neng tas umroh acan nami bapak acan siwak atau tongsok tomah aja di jalannya usaha. Saya tergagas ngarasa bangga di kota aya komplotan tukang ojek online maranehna ngobrol hasil ngojek ngajang naon aya anu udang meuli imah, udang meuli sawah, udang kawin deui, udang meuli mobil. Tapi nu saurang mah ngajawabna teh naon hasil ngojek ngajang umroh. Semua tepuk tangan merasa bangga. Jarang tukang ojek bicara gitu. Karena penasaran diteangkeun ka lamurna, nah hasil ngojek ngajang umroh ternyata bener. Ngaran pamajikan aku. Hari kan? Ini hasil ojek yang bisa. Jadi bro.
yang ijem, yang ati, yang mumun. Nah, di tempat yang mulia di Raudhah satu-satunya tanah nu menang nyanak di surga aya di Raudhah. Pak Bu, di pinggir kiri aya sebuah tiang anu ngajagaan makom Rasul. Eta tiang tulisanna teh Uswanatus Sarir. Naon cenah? Hartosna teh tiang ranjang. Kenapa disebut tiang ranjang? Sabab tepat di bawah eta tihang bareto tempat bobokna Rasulullah anu beralaskan pelapah korma. Rasul setiap bobongan mau pelapah korma sehingga sering katinggal ku sahabat punten ngajaralan dina pipi Rasul anu mulia sareng dina pundakna tapak pelapah korma. Cek sahabat ya Rasulullah, biarkan aku belikan kasur yang bagus untukmu. Jangan engkau tidur di pelapah korma ya Rasul. Untuk Rasul, entong ia pelapah korma adalah saksi jang kaula tempat sarai nu cocok jang kaula nu ibadah masih kena kurang ka Gusti Allah. Allahu Akbar. Rasul bawa dina pelapah kurma urang hees jeung Rasul jauh bumi tanah ka langit. Kumaha sare urang karpet empuk ningali di bumi mangus. Kasur empuk. Guguli empuk. Bantal empuk. Pamajikan memontok mah kalau pegang apa keter. Masya Allah. Siapa yang selalu menjaga tidur Rasul adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka pinggiran etak tiang Uswanatus Sarir ayat tiang Uswanatul Haris tiang penjaga selalu berdiri tegak Sayyidina Ali di gigiran tempat bobokna Rasulullah. Mantap ulama, kiai, ajengan kudu dijaga, dan Rasulnya dijaga. Cuma orang aneh sudah masyarakat ayat menyian rona khusus ngajagaan Imam Ustadz Mistahuddin. Ayat dinanya daging ngarona ulama ya, daukna, kudu ngarona. Jamuna hayamna ya. Makanya satu-satunya penjaga ulama di muka bumi yang masih setia adalah para santri. Hidup santri. Tinggal di kalakuan santri Pak. Di imah udah kurang cantangku ka urang cara kaburuna. Tinggal di udah kurang kaburuna. Belak na kaburu. Guru keur sasatya. Cokot sapuna. Guru keur ngepel. Cokot empelanana. Guru keur wudhu. Namun saya ngomong cokot namun cokot korek tak panggil kan. Jadi cokot udang sudah nyetan. Buru ke ngabaso cokot mangkoknya umah ku ujar Allah. Maka yakin jalmi anu khidmat tak guru bakal dikhidmatan di kumulin-mulina man khaddama khuddima. Jamaah sadayana lanjut singkat sabab yang seputing teing lanjut perjalanan Rasul riren di tanah Madyan riren di Baitul Muqaddas langsung nyampe Masjidil Aqsa Kangjeng Rasul naik nu disebut Mi'raj teh lagi ka hiji pepenak sareng Nabi Adam naik kedua pepenak sareng Nabi Isa jeung Nabi Yahya lain tadi pepenak sareng Nabi Yusuf lain keempat pepenak sareng Nabi Idris lain kelima pepenak sareng Nabi Harun lain kebelah pepenak sareng Nabi Musa lain ketujuh pepenak sareng Abu Nabi Al Salim Nabi Ibrahim alaihi apa padahal tiba reto jawaban di langit ketujuh Rasul kenging pesan di saha ti Nabi Ibrahim. Kumaha pesan Nabi Ibrahim? Ya Muhammad, mur ummataka faltuqtir min gharasil jannah. Parentah umat salira pikeun supaya nyeueurkeun pepelakan surga. Piraku pepelakan aya di surga urang moal ka surga rek saha nu manehna leres teh. Cek Rasulullah mah gharasul jannah. Naon ari pepelakan surga teh ya Ibrahim? Ari pepelakan surga nyaeta la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim la haula wala quwwata
إلا بالله العلي العظيم إلا بالله العلي العظيم لا حول إلا بالله العلي العظيم لا حول إلا بالله العلي العظيم إلا بالله. Ternyata ialah aulat kecil akan duki waris di babare kosok dipakai jampe paranti hese ngajuru. Urang kadang kala planning kumaha carana ngajuru supaya lancar. Ternyata paraji teh maca eta salula ieu teh. Bari itu bener-bener acan maca lagi. Lah tahu kata. Tapi budak lungsur langsang. Aya seorang ibu-ibu di rumah sakit lantai 4, hesek ngajuru nate, budak teh dina palawangan sirahna lol, lok deui. Lol, lok deui, sirahna bedegul. Dan ngomong sirah bedegul kudu nyata hampura ka kolong. Nyusahkeun eta. Langsung cek dokter, waduh ini udah pembukaan 9. Udah 12 jam nggak bisa keluar, ini mesti disekat, dibelai ke tengah. Oh, cepat kita nampung. Kalau kita langsung telepon, turunkan ke pamajikan Abi hasil lagi kan, turunkan di rumah sakit lantai 4. Langsung Ustaz lupa kamar haji. Assalamualaikum, 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 mak. Keluarnya ini, wah, wah, cek bangis, angel, pangku, taikun, tanah motor, bus di bawah. Terus ini, wah ini curi. Tapi ke rumah sakit, oh saya naon. Ayo nggak dulu hesek, turun dari mana? Di lantai 4. Oh capek, wah capek naik lift. Naon teh pokokna hayu. Ustaz Suf kanalip sini ngajengkat. Hari ini asup. Asup. Kunaonmu? Soto. Sahabat dinalik aya tulisan open. Aya samarupna open para di kue. Betul tulisan ayeuna geus kaluhur teh tiban dibacakeun. La haula wala quwwata illa billahil azim. Budak teh keluar sesuai janji Allah. Tumas sabila yassara liang detik budak badan nu asup tiluan nu keluar tilu Allahumma mampu. Allah mampu. Masya Allah Pak pribaras dijajakeun kitu mun aya nu hese ngajuru teh. Aya nu hese ngajuru langsung bapak datang. Salakina awas minggir. Bidan minggir, lewet tenyok. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bro. Tuluy kitu sing minum, dan keluar mah. Insya Allah dicabok ku salah kita. Ieu pribadi sering ngajar tafakur, para jika sami nulungan nyawa bener teu? Sama tugasnya dengan bidan, tapi kunaon penghargaan orang jauh antara bidan jeung paraji. Ka bidan kiwaris sajuta nulungan wajuru, tapi ka paraji cepat. Paingan eta paraji lempang ade celembah. Hargai dong. Tapi memang begitulah hamba Allah yang saleh. Mereka berbuat baik tanpa pamrih. Sugan aya paraji anu datang jang ieu sia eta duit teh wek sia. Cek paraji teh pareto sia keluar teh wek sia. Enggak. Mereka setelah melakukan kebaikan mereka melupakan ting sabaraha ratus sirah nu geus ditulungan ku paraji. Mantap insyaallah paraji langkung dipayun ka surgana. Mudah-mudahan dia neng-neng sejarah di paraji. Serius ya.
Ini yang dimaksud konsep nisyanul hasanatil madiyah. Sesuatu nu bakal ngangkatkeun derajat teh mohokeun kana amal hade nu geus dipigawe. Tina minggawe amal hade konsepna lakukan lupakan, lakukan lupakan, persis seperti ngising di wahana. Aya nu ditanya deui sugan liu ka tukang, aduh eta teh daging. Ya, biarkan mereka paling dengan tenang. Jadi aya itibar hiji carita abah-abah migawe hade tapi mung dibales. Abah-abah ke puluk pelak tukang tani datang saudagar. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam, Jang. Abah cager abah. Waalaikumsalam. Abah keur naon eta? Biasa we abah mah tukang tani, Jang. Puluk pelak bae. Pelak naon abah? Belak naon? Kamu nanya. Kamu tanya. Untung tadi talapung ke siapa? Jawab si balik melak naon. Api-api gaul tepung. Banting wae. Melak apa ya? Bala apa? Aya bang umur geus sabaraha tahun? Ya 80 tahun ya. Umur geus 80 tahun pakarak melak kalapa. Kayak gitu. Dengikeun ku abah. Kumaha? Ai kalapa teh bah dimimiti dipelak nepi ka abah teh puluhan tahun. Ayeuna abah melak isuk jaga ninggeto, abah kabur pae moal kaala meureun kalapana. Tadi bah. Terus masalah wadio. Jangan dengarkan ku siang. Hai puluh pelak ya, ulah kudu kahalaku irang ware. Orang ayo nangakan kalapa, hai menang pelak urang, menang pelak kolot pareto, bener tuh. Dengarkan ku siang aja. Lamun urang ayo nang, sudah ajar puluh pelak kalapa. Oke isu jangan hingga anak itu orang mereka akan kalapa di mana? Ai, bah, bener oge. Abah umur najan geus kolot tapi pola pikir lebih maju tibatan budak morak. Abdi kagagas, abdi poe ieu jadi menang pelajaran, menang konsep pikeun kahirupan ti abah. Bah, tarda manuhkeun abdi poe ieu menang ilmu ti abah. Yeuh, abdi boga duit 3 juta jang abah. Di mana eta meni wadah? Di Ustaz Mis Guting Mang Basrama. Ya Allah, ya jangan apa? Oh, jangan apa? Jum bakal hirup. Alhamdulillah. Nuhun Gusti, kakarak mamelat, Gusti ala doi. Karak mamelat, apa Gusti ala doi tilujut? Ada konsep di dalam gawe kahadean tinggalin Al-Quran. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Tapi ngaraneh kabeh gawe kahadean sareng Allah. Angin Allah leuwih apal di mana jeung iraha tempat pikeun ngabales. Mudah-mudahan ya hasil udunan karena ieu rojaban Gusti Allah Ta'ala sing dibalas di dunia kene. Di mana mun rek rojaban masyarakat sok udunan leres jangayakeun pangaosan pamugi janten ganjaran amin. Lamun jalma nu berehan merena 100.000-an tapi nungguun tut pasiran bari leutik ambek-ambekan bari leutik aya nu kitu nu mana jelema nu dibere besek kudunan tuan kudunan mung menang besek hayang terus menang besek kudu terus keneh udah mau nate kudu behelm apa kudu behelm kudu naon
Mantap jadi kebiasaan panitia sasadiaan yang nyiapkeun babawaan bahan keun kaajengan bahan keun. Mantap ece ulah jadi jelema koret. Jelema koret mah keur hirupna wae di arep-arep maot ku batur. Keur hirup tara barang berek, ari geus maot mah piraku teu ditahlilkeun. Terus ditahlilkeun piraku tuh monong salimi. Tinggal di jelema koret maotna nu nincakan tanuh lagi bari jeung nafsu. Odal. Recok. Isok lo bapak rek ka surga kahalangan ku pamajikan. Bapak nangis kaluarkeun duit 50.000. Tarek ku juru pamajikan. Dicopot. Iya duitnya naon? Yang udinan rojaban. Lu bagaya. Terus tidak pengaruh wae siapa? Ya lu dia yang paling tak cembah. Bu, jadilah istri yang membawa suami ke surga. Amin. 2. 1. Semangetan salaki karena ibadah. 2. Ingetan salaki ketika megawe salah. Ece ulah ngageprakan salaki unggul dina usaha unggul ibadah ge geprakan salaki. Ieu mah palebah harta tahta kabogo eta salaki dibanding-banding ge teh nya salaki batur tinggal di gimana geus alus. Teh nya salaki batur tuh mobil geus anyar. Ai salaki batur kawin deui manehna cicing wae. Sugan kitu teh nya salaki batur geus tua pamajikanna. Ibu kitu teu baca roge. Pada gitu mah, mohon geus sakalian kieu. Ya, teh salah kibaturna. Mana kurang hirup keneh. Terus salah kita buat Kedua, ingatan kade Kang, bisi eta hasil usaha kacampuran ku barang haram abdi teu ridho sabab kullu lahmin nabata min haramin. Setiap darah daging dina awak urang anu terjadi jeung terbentuk tina barang haram di dunia ketika memeh maut hesek lari mapapatah bakal jauh jeung wegah dina ngalaksanakeun ibadah kabawa we maut teu katobatan pannaru aulabi neraka nu pamulanang ngentam tanah eta daging naon ngentak tong nanya gede jeung leutik kecil kasalaki teh halal apa haram gitu tara yo mau gede jeung leutik gede we senyum marah main apa pada kopi pada pipi pada mamam pada nenek ngadap tengah tinggal lagu mau makan teringat padamu dicoba pada salah mau minum teringat padamu betul mau apapun teringat padamu salakiku betul titiknya no ai pamer salaki lotik tengah puting jebras jebris memeh HS ge make calana lepis HS nanang kuban memeh make calana tilu lapis katilu calana lepis calana nage di sletingan nage di gembokan nage di kuncian kunci nage di sumputkeun kunci nage di ngaku atau tengah puting ribu salakina hayang muka calana pamajikan teu bisa osa-ose tapi ku Allah dibalas tengah puting salakina nu ripuh subuh si ibu nu ripuh hayang ngising kuncina leungit tamat sia kababayan hadirin rahimakumullah ketika di alat cepat setengah 1 kurang akhir kumaha salamat kalau yang dituntungan kudoa sadayana sok angkat mau salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala
sallallahu ibadah dan istiqomah kalau Tuhan sebersama ku berkata Rasulullah orang sing husnul khatimah orang sing husnul khatimah amin amin sallallahu 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 alaihi Abisanes ahli syurga muntaki akan neraka mungki Gusti hampura karena dosa sadayana dosa di nubuhana amin amin sallallahu alaihi wasallam sallallahu ya habibi ya Muhammad ya arusan khafiqaini ya mu'ayyad ya mumakkan ya imam ibnataini tadi cenajang naon eta disebut Ustaz Hamdan Simatupang Batak lain Simatupang teh singkatan siang malam tunggu panggilan ceramah panggilan hajian terakhir panggilan malaikat maut sabenerna kabeh ge Simatupang nungguan panggilan malaikat maut mudah-mudahan berkah dari urang husnul khatimah billahi fi sabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama saya Al-Mukarram Ustaz Hamdan Maulana Aduh Marantos baru bikin tausiahna bagi orang sadayana kemugi nganggupi anu dieukeun ku Syekh Al-Mukarram sing aya manfaat bagi khusus kami bersama Syekh Al-Mukarram moga umum orang sadayana amin Allahumma ya rabbal alamin. Kalau Bapak maka paduan heula Pak tekeng waka arwi Bapak khususna tekeng waka arwi mangga parasmanan heula anu mana eta parasmanan di kawitan dipimpin ku Syekh Al-Mukarram bari sareng mohon mangga langsung ku Syekh Al-Mukarram sareng ku pangarsa bari mangga sakitu biasa dibikin ku pribados kurang lebihna nyuhunkeun dihapunten bermasofa lima kadar wal alfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.